tobat tobat teh kumaha tobat teh anu enggeus ti mimiti balik datang ka ayeuna urang inget-inget tobatan duh baheula keur zaman di pabrik teh loba jasa maling kupuntungan urang pernah baheula bobogohan jeung hiji awewe meme di tikar urang pernah diusapan pepentil susuna. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tajibu istitabatul murtadi wal murtadati lan wajib apa amri tobat wa tajibu lan wajib istitabatul murtadi apa amri tobat ing wong lanang kang murtad wal murtadati lan wong wadon kang murtad. Wa fi qaulin lan ing dalam qaul sawiji lan iku tetep ing dalam qaul sawiji utawi lafaz tustahabbu dan sunahakeun ya istitabatul murtadi wal murtada kal kafi wahia fil halilan utawiya istitabatul murtadi wal murtada ikut tetep ing dalem pada tumuli wa fi qaulin lan ing dalem qaul sawiji salasata ayamin ayyumal dan serentakeun ya murtad salasata ayamin ing telu pirang-pirang dina fa inna maka lamun netepi ya karone murtad lan murtadah kutila maka dan paten ya karone murtad lan murtadah wa in aslama lan lamun manji islam yakulun minal murtadi wal murtadati soha maka sah ya Islam wa turika lan den tinggal yakulun wa qila lan den ucapaken apa lafaz la yuqbalu islamu ora den terima apa Islam wa Islam yakulun ini irtada ila kufrin khafiyin lamun murtad yakulun maring kufur kang bangsa samar kazana dikotika ya kafir kang bangsa zindik wabatin yatin lan kang bangsa batin wa waladul murtadini nakoda qabla au ba'da lan utawi anak wong kang murtadi ku lamun narima kabundal dalam sadurung rida au ba'da tawa ing dalam sauzan rida wa ahadu abawaihi muslimun ala utawi salah sawijina bapa biang rorone awalad iku kang muslim fa muslimun maka iku kang muslim anu mau kita mah kos kita geus cukup stekur di surah-surah nya mah geus ngarti nu pernah mondok sanajan teu ngarti pari pura-pura ngarti asa ngarti bae murtadan ya dawam kang murtad karon rugi di dunia lamun teu bisa maca kitab
nama mualaya pangrugi-rugi na jelema lamun teu bisa maca kitab. Rugi jasa dagang mah urang, rugi 1 miliar puyeng 2 miliar leuwih puyeng dagang mah. Tapi teu bisa maca kitab teu asa rugi goblok jeung tolol. Ieu nu di majelis lolobana mah garoblok jeung tolol. Teu kaduhung teu bisa maca kitab teh pan tolol eta. Ji umur dibere, dunia dibere, jag-jag dibere, mata waras, celi waras. Kunaon dipake nonton TV bae lain teu goblok sinaon. Tu lain ieu sia goblok. Murtadiaran muslimun maka iku engkang muslim. Mantak mondokeun anakna pasantrenkeun geus main teh geus teu kaburu mondok baheula anak gara pasantren-pasantrenkeun abe di akhirat deres bae anak bisa maca kitab baju bisa ibadah barang bapana di kana neraka anak naneangan bapa baing ka mana oh barang kapanggih teh horeng keur ditalian abah ka mana Abah mah kana neraka. Jih. Yang kunaon bah? Abah mah salat tepati kurang magrib doang pan abah mah salatna. Kaburu nonton TV bae. Geula bah. Apan kula bisa maca kitab jadi di ustad-ustad teh pandang ngabiayaan abah. Kajeun abah bae ka sorga kula mah ka neraka geus. Ojol bah. Abah ka sorga kula ka neraka ai bisa mah tuh cak abahna hayang berujung nyana ka sorga Pak tuh kan ngeunah diusulkeun ku anakna Gusti abdi bisa sakit tenang ngabiayaan abah ngaju neuleuh abah abdi dirante di ka nerakakeun kajeun Gusti abdi teu tega neuleuh abah abdi di ka nerakakeun geus abdi bae jadi tumbal ka neraka anakna abah kula maka sorgakeun bae ridho abdi mah amal abdi kabeh jang abah sebab abdi dibayaan ku abah abdi oh malaikat cek Gusti teu budak barahan amat cenah datang ka rela bapakna dikasorgakeun nyana dikanarakakeun amal dibikeun atuh nyana bae eta karunyaeun ka abahna tuh komo aing malaikat geus kasorgakeun bae kabeh nah anu bapak nama dilawang bae cek eta cak bapak lah kajeun dilawang ge asa ulah ka neraka bae aing panas ban di neraka mah kajeun geus dilawang bae bejakeun dilawang geus bae dilawang nyalindung mah dilawang anakna ngomong deui ka bapana kakak ka Gusti beuh aya abdi ngeuneunahan di sorga aya abah abdi nyalindung bae sakumaha budak memen teh baheula embung Gusti abdi mah kajeun abdi nu nyalindung bapa abdi ka jero sorgakeun cak Gusti malaikat kajerokeun bae ulah di kajerokeun mah di pelataranna bae cak bapa aing cukup di pelataran ge cukup cak nya teh jaing salat ge carang baheula tuh kan gina geus ulah rugi kabehan urang ayeuna teu masantren anak masantrenkeun abeh bisa maca kitab kan geus bisa maca kitab mangga kapake ku bupati haju nyana terus milu jeung bupati hidup-hidupan ke nyana jeung bupati pilkada pilgub kapake aja bisa maca kitab kana neraka kabehan Wapi kaulin lani ku teteping dalam gaul siji murtadun iku murtad Wapi kaulin lani dalam gaul siji maka pirun asliun iku kafir kang bangsa asal nah ia mengalanjutkan masalah di negara lamun aya jelema murtad panggil adili ya murtad panggil integrasi maksudna titah tobat
jalan dari Indonesia kos kieu mah saha anu nitah tobat janyana nage nu nitah tobat na kos kitu di urang mah murtad sabodoh kafir sabodoh di urang mah sebab bentuk nagarana negara demokrasi lain negara Al-Qur'anul jadi negara demokrasi betah urang di negara urang maka aturan-aturan demokrasi atuh tek bae teu betah atuh urang robah sapira ieu mah urusan kesejahteraan di dunia betah bae atuh teruskeun ke bagi anu bergelut di pemerintahan di akhirat bakal ditanya naon sababna sia make betah make aturan lain aturan Al-Qur'an ke urang ditanya urang mah rakyat mun ditanya gabari maneh bulan hirup di mana di negara mana abdi di Indonesia presiden nasa Presiden Jokowi yang terhormat maka aturan Al-Quran apa demokrasi maneh kunaon henteu ndek ngarobah abdi mah teu daya teu upaya Gusti sapira abdi sakola henteu masantren henteu cak malaikat kanarakakeun teh mah masantren henteu atuh ngaji henteu lain kitu Gusti abdi mah teu ngarti ngan sakadar nuturkeun itu we para inohong tuh nu neuk ditanya abdi mah jak kumaha ge sapira rakyat ngan di benak hati ketika abdi ngaji abdi aya terbersit di jero hate nganahan-nahanya make teu make aturan Al-Qur'an sakitu be abdi manusu anu lemah takut sakitu ge salamet urang salamet tinggal RT ka dipanggil RW dipanggil lurah camat maksudna dek ditanya kunaon teu make aturan Al-Qur'anul Karim terserahnya nangke terserahnya di urusan di negara teh loba urusan negara teh masyaallah karim urusan nu murtad urusan nu salat urusan nu mabok urusan anu zina urusan nu maling nu korupsi urusan tanu negaku negara kos kadar itu aman negara lamun eta dilaksanakeun Al-Qur'an geus ngajelaskeun walil qisasi hayatu ya ulil albab di Indonesia mah boro-boro hukum nu gede hukum nu leutik bae geus teu dilaksanakeun Zaid naik motor durut pas lampu merah dikukun nyana culek-cilek sasaha ditabrak wae lampu merah eta teu berguna ta lampu merah dikukun lu batak dicadas dicabut lampu merah urang Tangerang mah blow on geus teu make aturan-aturan lampu merah pokoknya mah satungtung eueuh jelema dah langsung bae eta kan hukum eta kos kitu gara setiap aya lampu merah berarti wajib berhenti kalau melanjutkan perjalanan nabrak lampu merah berarti kan kena sanksi gitu kan nah lantaran kijaya culak-cilek usaha bot ternyata ya polisi trip polisi ngarah tuh sebagian lampu merah mah bahaya aku nyana keneh lamun nyana langsung bae kumaha lamun aya nu di dieu kan nu di dieu mah hejo kan nu di dieu mah langsung bae terjadilah tabrakan teu salah kan polisi mah tangkap trik SNK
Ada Pak. BPKB. Pak, dari dulu juga polisi nggak pernah nanyain BPKB Pak. Ini mah lain lagi. Kok udah jual beli polisi pohon kemarin ya. Ngajakin BPKB segala. Masya Allah. Nih Pak, KTP. Je. Atuh geus aya KTP, geus aya SIM teh, KTP di jerona aya. Tetap ditanyakeun gini. Kamu tidak tahu tadi lampu merah? Tahu Pak. Kamu tidak tahu kalau lampu merah itu ada satu undang-undang. Kalau ada lampu merah, kamu harus berhenti. Tahu nggak? Tahu Pak. Lantas tahu nggak kamu kalau lampu merah ditabrak itu kena sanksi? Tahu Pak. Belum dijelas lagi jadi. Lantas kamu kenapa itu ada lampu merah nggak berhenti? Hah? Kenapa? Saya nggak lihat Bapak Pak. Ada belum ada dukun situ karena. Jadi nyana teh sieun sote aya jelema aya polisi. Ketika polisi mah tabrak bae terus. Nah eta teh kos kitu lalakon di Indonesia. Lamun keur aya polisi nyana rapi di jalan make adab. Oh polisi seak. Aya KPK nyana hati-hati. Oh KPK bes. Kos gitu bae terus. Aya ketua api-api nyana pinuh dengan tata krama nu adit. Oh baik bahaya. Aya pemimpin datang kadinya. Lalakonna dirapi-rapi. Pemimpin geus. Datang presiden ke pasar Kemis teu meunang aya nu celong jalan. Dirapihan hayang kadeuleu ku presiden. Presiden ke pasar Kemis jalan lain celong deui lain. Leuwih ti celong naon ngaranna? Leuwih ti celong naon sia ngaranna? Leuwih ti celong leuwih. Kentob leuwih ti celong mah. Eta. Acak-acakan biar kos karir itu teh. Masya Allah karim. Teh urang mah kajelema. Nah, urang ge. Urang sia teh salat. Dah, teu kaduluan ieu ku sasage. Allah paneule mana tuh pernah kapanggih anjing Allah. Eta teh boga keyakinan ngaran. Ketika jelema daek teh salat boga perasaan teh dideuleukeun kan ku Allah. Ketika jelema teh daek puasa berarti teu boga perasaan bahwa nyana dideuleukeun ku Allah. Ketika nyana nonton TV teu asa dideuleukeun kan ku Gusti Allah berarti tabrak terus. Ketika nyana manggih jahe bonceng deres lain ki haji ki haji na ge rada pangkat ustaz tetap dibonceng mah cek nyana hok ge mubazir ye eta kan asa teh dideuleukeun kan ku Allah tah perasaan-perasaan eta ku urang deuk dipikeun supaya urang boga perasaan dideuleukeun ku Gusti Allah. Nah ye ngaji lalaunan urang teh supaya Allah nempel di diri urang perasaan urang asa dideuleukeun ku Allah tah hayang beunang eta hese urang asa teh dideuleukeun bae ku Gusti Allah. Lamun bener-bener asa dideuleukeun ku Gusti Allah keur ngaji ge moal wani nundutan moal wani sebab dideuleukeun ku Allah izin tolol amat dimakan dek ngaji pan ka dia nundutan goblok meureun. Emang aing teu neuleukeun ka sia pantogeun sia ku aing. Teh asa jadi teh asa dideuleukeun ku Gusti Allah. Masyaallah. Nah ieu nu hese ge urang teh ieu ngadatangkeun asa dideuleukeun ku Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Kuncina naon ieu? Tobat geura ge ka Gusti Allah. Lamun ieu nita tobat ka jelema murtad, lamun nita tobat ka awe nu murtadah lah di urang mah henteu berlaku sebab bentuk negarana lain negara Islam tapi negara demokrasi. Hege eta mah urusanana teh mah urusan negara geus. Kuari urang bae tobat sorangan mun Kangjeng Nabi anu haram ka neraka wajib ka surga geus dijamin ku Gusti Allah. Maca istighfarna sapoe teh kurang ti 70 kali ai urang nu ngajamin tilok istighfar. Pan jauh jasa jeung Kangjeng
geus dijamin sorga tapi tetep bae istighfar urang eueuh nu ngajamin urang mah malah rarasaan asana ka ditu tapi tetep tidak istighfar kunaon eta urang teh teu boga perasaan salah padahal didelekeun we ku Gusti Allah dikajahokeun terus-terusan teu asa didelekeun ku Gusti Allah nah jang supaya asa didelekeun ku Gusti Allah tobat kira-kira tobat tobat teh kumaha tobat teh anu geus timimiti balik datang ka ayeuna urang inget-inget tobatan duh baheula keur zaman di pabrik teh loba jasa maling kupuntungan aya sepatu dicokot aya besi dicokot waktu di pabrik baheula aya kasbak dicokot kunaon aya kan jelema tah wah karyawan teh kos kitu teu meunang sepi cokot haju aman bae deui tah lah cek kana seserian kana datang ka imah seserian aman cek kana mah naon beureun emang Allah teu neuleukeun bos teu neuleuh security teu neuleuh tapi Allah meneuleukeun edi Aisyah digawe nanaonan cak Gusti Allah emang aing teu neuleuh ka sia tobatan urang pernah baheula bobogohan jeung hiji awewe meme di tikak urang pernah diusapan pepentil susuna sia mah seserian emang kosok badan takan eta kan can ditika nah eta geus sarua bae tobatan ka Gusti Allah ayo geura ge nu timimiti balik datang ka ayeuna tobatan waduh baheula teh pernah nonton orkes neuleuh biduan mata sagala pake neuleuh goyang beuh inul teh jeung ceuli pake ngadengekeun musik tobatan Masya Allah baheula pernah urang teh hadir beuh nonton Oma Irama beuh sowo Oma Irama beuh ngadengekeun dangdut haram teh tobatan kuari mah omana ge boga partai idaman ieu partai Islam Indonesia idaman pokokna mah geus seluruh umat Islam diharapkan masuk ke partai Oma Iraha partai idaman supaya di Indonesia terpisah Islam kafir sebab engke mah sakaligus presiden sapaket jeung partai Oma Irama geus pohara jasa nya nama Himmatul Aliyah pernah jadi musisi nyana biduan nyana kemudian jadi dai nyana kori segala rupa kuari geus jadi kiai kuari jadi non politisi pohara Oma Irama tah ke bakal aya Oma Irama sabodo teh aing ngan ngabejan doang guys balal jeung teu nemu wallahu alam bisa pakai ka sorga henteu teh idaman bisa los teu bisa ulah kitu bae lah cenah maning tetep di Golkar bae atuh sabodo istiqomah jalan ka neraka beres ulah robah guys masyaallah urang tobat lah nu geus tobatan nu encan kuari mun eukeur maksiat nyeureunnan nu encan urang rencana maksiat cabut gagalkeun kitu bae geus tobat mah geus kitu urang baheula pernah maling tobatan cara tobat dina pelebahak adami mah maling misalnya aya keneh jelema nu dipalingna datangan kurang bebeja urang kanyana menta hampura mun perlu diganti-ganti eta lah hak adami lamun kabeneran kuari urang eukeur teh keur maksiat keur nonton TV kabeneran di TV na teh keur teu beres nah ieu ge keur maksiat atawa keur main gaplek keur maksiat eureun total sakaligus urang keur ngobrol jeung awewe misalnya ieu
orang Mbah bogoh kayana bogoh ka orang-orang keur ngobrol happy orang inget waduh ieu keur muhrim cek urang teh ieu asana aing doraka kos kieu langsung astagfirullahalazim cek aweuna kunaon ka bisa istighfar kitu horenganna neng teh lain mahram jeung kakak teh haram ya teh haram teh geus neng kakak rek balik urang wih cek aweuna poha ramat aing mah bobogohan jeung ahli tasawuf mah jadi kos kieu cek aduh pegat di tengah jalan cek awewe teh tobat eureun masyaallah lamun urang rencana isuk dek maling gagalkeun batalkeun eta tobat pelaksanaanna modal kos kitu geus kadihungkeun ku urang ikhlas istighfaran astagfirullahalazim astagfirullah tobat eta bakal ngadeketkeun diri ka Gusti Allah. Ayo tobatan ngomong geus kolot mah geus ulah macem-macem geus kudu ngaragap diri kudu loba ka kuburan lain ka puncak lain ka Bali lain ka Singapura geus kolot mah kudu loba ka kuburan urang kieu bari kuburan tenang tuh oh ieu kuburan mang anu ieu sugih japae nyana komo aing mah susah modar meureun aing mah kudu kitu teh itibar si ieu pae padahal mah kasep jana jelemana ieu paeh keneh bae komo aing mah beungeut perang aduh sana modar aing mah ieu terus kurang tataan ja pararae horenganna ieu pejabat tinu ieu baheulana ieu wuduh pae nes hebat ieu ja pae horenganna si ieu pengusaha gede ja pae horenganna. Nah, awak sia ge bakal pae. Coba belah mana si awak? Belah mana? Ayo hayangna belah mana? Hah? Ayo geura belah mana? Belah dieu apa belah ditu? Tah, datangkeun awak urang ka kuburan. Ieu mah ka kuburan lain kos kitu sih. Ya Allah, ya Rabbi, togel mudah-mudahan kaluar. Nomor sabaraha Gusti? Minta tolong cak Allah kunaon minta ka aing atuh sia. Takos gitu orang datang ke kuburan teh itibat jadikeun itibat geus kolot bakos kitu tobat awak kurang tina urusan zahir tobatan Islam berarti kuari mangge sakadami kurang terus nu inget ditambal-tambal ditobatan terus datang ka urang bisa cerik urang teh tengah peuting jam 2 jam 3 hudang jeung cerikan dosa Gusti umur abdi ayeuna geus mencapai 60 tahun Gusti mangkaning umat Kangjeng Nabi Gusti nu terakhir mah teh jauh ti anjeunna 63 lamun 63 abdi teh Gusti ngan teu ukur 3 tahun deui dibere modal jang ibadah ka Gusti ge eta ge lamun datang boa isuk boa page eta Gusti ieu mah nu geus sampura Gusti andai kata teu dihampura meureun awak abdi teh disate digejeburkeun ka neraka bayang-bayang ku urang neraka kemudian bayang-bayang urang ngagejebur ka neraka lamun teu daek ceurik keneh bae berarti urang boloon dasar boloon berarti awak urang dah lamun masih keneh teu daekeun ceurik urang di dinya nyeungeut lilin ieu sene dunya disebut lagi kembang api manugos kieu mah jasana aslina mangke di neraka anu geus jutaan tahun di neraka gebur-gebur ieu bae heulanan ya lilin curug urang ka lilin geus set panas henteu sia curug panas ayo coba beuleum panas belum panas komo di neraka sia komo di neraka sia isine kos ieu bae ge panas sia teu kuat komo di neraka sia ayo sia hah ayo sia tobatan tobat urang datang ka boga perasaan awak urang teh dibalangkeun ka neraka
bayang-bayang kurang seni neraka anu geus ribuan tahun jutaan tahun kemudian urang anu bakal ngagejebur kadinya kulantaran teu dihampura dosa ku Gusti Allah urang ku belon-belon lamun urang ayeuna mah ditangkap polisi urang datang ka ceurik padahal di polisi mah paling dia orang diinterogasi kemudian orang kitu dikapenjarakeun mungkin 1 tahun mungkin 2 tahun tapi kabeh careurik atut teh sakitu sugina menyeng Wawan menyeng Iqbal ceurik kabeh nu diasupkeun ka penjara di dunia ceurik sapira deuk diasupkeun ka penjara dibere dahar dibere nginum malah digeungeunang ke ka ditu nama tapi ceurik bae lantaran terasing di babaturanana terasing tina perusahaan dan lain sebagainya ceriknya anak iya mah orang rek dibaleum mah teh cerik mah teh cerik rek dibaleum tanya tidak cerik awak urang pamajikan urang aya cerik lamun deuk lebaran teu meuli selop cerik ka urang nying cerikan selop aya dosa mah teu dicerikan goblok tah awewe tolol teu kabeuli BH mah cerik komo lamun babaturan anak kerincing kak urang geus babejade bae ka tadi ngaji ka Cilongoknya heuh emang nyaritakeun naon kitu tadi cak salakina nyaritakeun kula mah teu pati ngadengekeun ka emang naon kitu nya eta bae babaturan kula Siti Sopiah teh bau koroncong mah bude ka koroncong mah bude bagus jasa bagus ku kula ditanya cenah meuli di Tangerang oh bangun hayangeun teh hayangeun lamun ku urang teu ditembalan manyun bae Pak manyun bae tah jeung bebe jajana ka balikeun bae atuh kadanan cara ditu mah 55 koroncongna ka ieu tuh kakak ge lain teh hayang meulikeun ngan kan ieu kan can boga duit sapoe bae ceurik carindul matana kos kitu mah cindul mata tah leungit dunia ceurik teu kabeuli emas ceurik teu kabeuli selop ceurik dicandung mah lain cerik dia bunuh diri kos kadar itu mah careurik bae tapi eta neraka dosa urang nu bakal ngasupkeun ka neraka teu pernah cerik urang ya Allah ya Rabbi teu pernah cerik aneh deuk mantak cak Kangjeng Nabi cerik coba maneh yang cerika dosa lamun teu bisa cerik tabakao cecerikan heula urang tengah peuting majikan nggak ada gekeun kaji cerik naon kayaknya terus be dilekeun ku pamajikan cek kaji mah kos lain cerik tah mah cek teh cerik sapeting 2 peting cerik 3 peting cerik urang nah cecerikan ge pamajikan ge lain deui ka urang sopan nanya kak itu si penting jam 3 sok cerik ulah hayang nyaho lah lain kalau mah hayang nyaho bae cerik naon sih barang rahasia lain gitu kak maksudnya besi ditolak cinta doang kak siapa sok gitu baik aing tobat ka pangeran geus kolot ieu emang tobat kudu cerik ya siapa dasar bodoh cerik kakak geus bisa emang cerik aing ka karakter cerikan doang cerik asli mah kan bisa hese jasa penting mah aing teu daek cerik geus 3 penting teu daek cerik coba neangan bawang aing teu cerikan supaya cerik beneran aing cerikan ayo urang mai di nu loba jelema cerik aya di kamar tilok cerik teh kiai tolol dan geus kitu teh lamun aya jelema keur ngariung bae ge pohara jasa ngadoan lagi datang ka ngurucut cai mata ai di kamar tilok cerik bala tilok doa aja eta ria tah kos kitu geus si mah sorangan mah di kamar urang cerik yang cerikan dosa awak sia lamun ieu datang ka teu dihampura ku Gusti Allah meureunan sia dibeuleum digujubarkeun ka neraka kuat moal sia sok bayang-bayang ku urang lamun urang dikejar-kejar polisi bae ge urang hayang cerik lamun urang dikejar-kejar ku jelema nu nagih bae ge urang hayang cerik
lamun urang ayeuna dihina ku jelema bae urang hayang cerik, lamun urang dicarekan ku jelema urang teh dek cerik bae, lamun urang ditangkep polisi dek cerik bae, kunaon dek digejeburkeun ka neraka urang teh dek cerik. Usahakeun supaya cerik, mulai tobat, belajar sok geura. Ieu mah keur carita di nagara ieu mah istitabah murtad mah henteu urang bae kuari mah tobat sorangan. Mulai urang kadanan cara Siti Robayatul Adawiyah, Siti Robayatul Adawiyah mah asal isuk-isuk bae muka jandela aju cai dibalangkeun gubrak ka sisi engke isuk deui kitu diperhatikeun we ku tatanggana ieu teh si Rubaiyah osok micenan cai ti peuting ti kamar cai naon kulantaran sering jasa eta teh diintip aju nanya kasih ti Rubaiyah teh dek ngajawab barang diintip horenganan nya nama cai mata na teh ku sieun-sieunna ka Allah urucud datang ka di kaemberkeun gurucud udang ke isuk-isuk dibalangkeun cai mata datang kokos gitu di urang ge aya isuk-isuk dibalangkeun cai kiih aki-aki Siti Rubaiyah mah cai mata tobat sieun ka Allah ai urang mah di urang aki-aki ai ini mah geus teu kaburu kawadahan ngompol tak eta kan teu bisa urang mah takos kitu masyaallah kan guys tobat urang hiji-hiji Allah ya Rabbi hampura Gusti mata abdi mata teh lain abdi nu Gusti dititip ka abdi abdi mah teu miboga kana mata teh da mata Gusti kemudian ngabogaan watek ku Gusti dipasihan watek mata teh indah neuleuh indah teh resepeun mata Gusti lamun abdi terus nutur-nutur ka hayang mata neuleukeun nu indah bae atuh terus bae abdi doraka neuleuh nu indah neuleuh nu kasep neuleuh nu geulis dan lain-lain sebagainya Gusti hampura mata abdi Gusti tina dula deuleu kaluar ti aturan Gusti mata ku urang ditobatan sok datang ka ngurucud cai mata mencan ngurucud berarti can bisa orang tobat ya Allah ya Rabbi Gusti ieu mata teh anu Gusti ieu ceuli teh anu Gusti dititip di abdi boga watek ceuli teh ngadenge kana nu merdu-merdu suara-suara nu merdu Gusti boga aturan Gusti teh tina ceuli teh tita ngadengekeun kalam-kalam Gusti kalam-kalam Rasul Gusti kalam-kalam urayan-urayan ulama Gusti ieu ceuli teh pake ngadenge ucapan-ucapan nu teu bagus nyanyian-nyanyian nu diharamkeun ku Gusti pake ngadengekeun gibah omongan-omongan adu domba jeung sajabana eta teh kapan dilarang ku Gusti lamun ieu anu ngomongkeun ditampung di ceuli abdi anu adu domba ditampung di ceuli abdi ieu teh meureunanan jadi dosa Gusti lamun ke Gusti di akhirat ieu ceuli teh dihampura ku Gusti meureunanan cukup jang ngojai di neraka ieu dosa ceuli bae ge astagfirullahalazim Gusti hampura dosa ceuli abdi sok mulaian tobatan ceuli urang datang ka ceurik urang ya Allah ya Rabbi sungut teh lisan teh sanes anu abdi nu Gusti dititip di abdi kita lobakeun maca Quran maca sholawat zikir jeung mapatahan mauizatul hasanah kat satungtung aya nu narimana jeung aya ilmuna di abdi na ieu teh ku abdi lisan teh henteu digunakeun sakumaha mistina ku abdi teh geuninganan pake ngeunahan ngomong sadaekna kadang-kadang ngomongkeun gatur kadang-kadang dan lain Gusti lamun ieu dosa ngomongkeun jeung ngomong-ngomong anu dilarang ku Gusti henteu dihampura meureun di akhirat abdi teh bakal ka neraka ku sebab lisan hampura Gusti lisan abdi astagfirullahalazim sok
tobatan kan encan pernah kan urang nobatan khusus model kos kitu can pernah kau mau datang ka ceurik ya Allah ya Rabbi ieu leungeun teh anu Gusti hampura leungeun titipan ti Gusti ieu teh ngabogaan aturan secara syariat Gusti teu meunang pake cukal cekel lain cekeleunana dan lain-lain sebagainya jadi titah teh ieu leungeun teh pake nyekel Al-Qur'anul Karim pake nyekel kitab make nyekel nu dihalalkeun ku Gusti tapi karasa ku abdi ieu leungeun teh horenganan loba kaluar ti aturan Gusti lamun ieu di akhirat abdi teh dihampura ku Gusti tina dosa leungeun meureun abdi ngagejebur ka neraka ieu cukup di neraka ku leungeun bae oge Masya Allah. Nah ieu beteng tobatan Gusti ieu beteng teh pake eusi kadaharan Gusti beus satungtung ieu pake eusi kadaharan anu halal Gusti teh meureunana laturido ka abdi tapi lamun ieu beteng pake eusi anu teu halal kaya ning hasil korupsi hasil maling atawa memang nyata-nyata eta dahareun teh haram tina zat tiada hareunana dahareun anu dilarang ku Gusti numun anu diharamkeun ku Gusti misalna daging babi nu haram daging anjing anu haram daging kuya anu haram daging orai dan lain sebagainya adik pernah kos karitu tobatan ku urang atawa tina bebelianana teu make ijab qabul atawa duit pake meulina Gusti ieu teh duit nu pake meulina teh horenganan duit teu bener tobatan ku urang beteng datang kaduh asana meureun lamun teu ditobatan lamun teu ditarima tobat abdi beteng meureun abdi di akhirat ka neraka sok geura tobatan dumbul kubul suku kabeh tobat Masya Allah eta kakarak tobat fil Islam eta teh tobat Islam teh kos gara itu teh kuari mah urang naik ka jero kayakinan urang tobatan tina panyakit-panyakit batin urang ieu teh lamun zahir bae mah Gusti loba nu bararagus kadu ge zahir doang mah loba nu bagus tapi barang dibelah ternyata kadu teh di jero nu ngora teh anu buruk teh anu teh amis teh gara-gara aya panyakitan teh di jero na kitu keneh berbagai-bagai ieu awak abdi teh aya batinna di jero batin teh di jero kolbu teh horenganan aya penyakit-penyakit di antara penyakit teh ria hayang kalem na lain ku Gusti tapi hayang kalem ku makhluk Gusti abdi ibadah anu nita ibadah Gusti tapi hayang kalem na ku makhluk Gusti hampura Gusti urusan tak ku urang hayang kalem ku makhluk boga rasa abdi teh boga rasa pinter abdi teh boga rasa gagah abdi teh boga rasa sagala-gala jabatan aya di abdi kapinteran aya di abdi kakawasaan aya di abdi batur teh rarasaan aya di handap neuli jelema teh rarasaan teh asa kabeuli wah ini beuli jeung hulu-huluna sia ujub takabur diomongkeun ujub mah boga rarasaan urang teh ijabul mari binafsi rarasaan urang asa punjul ti batur asa leuwih ti balerea nah ieu boga perasaan kos kitu teh kapan eta teh dosa ya ujub ya takabur ya ria ya hubul jah hubul mal hubul riasa wabe eta teh panyakit batin koret penyakit batin Gusti kunaon atuh abdi teh ieu boga penyakit teh koret Gusti padahal mah geus nyaho jasa unggal ngaji ge Gusti dunia teh titipan ti Gusti abdi teh meunang neangan dunia teh jang jembatan ka Gusti di luar eta mah meurananan ieu teh bakal nyiksa ka abdi Gusti ulah dibere penyakit koret abdi tapi nu aya di diri abdi penyakit koret teh lain lalagan hook jasa kana dunia teh boro-boro ka batur ka dulur ge hook jasa hampura Gusti ya penyakit koret sedangkan penyakit koret mah ieu kabehan bararoga mun teu ditobatan ka bawa pae cilaka mulai sok kira cukup ku koret bae ge jang ngojai di neraka jieu teh kumaha
imah mah gedong 2 tingkat di sisieuna aya masjid keur dibangun boro-boro naon nya mah nempok henteu. Bener tuh, asana di lemburnya mah meureun teh. Teu kan. Nah, aya RT ge datang ka dinya tawa anu ditugaskeun merenya nang ka dinya mah ka dinya bae. Hai, ayo bae heulana nu sajan ka aing mah sakaligus. Jadi masuki mah gara ditu. Tungtung aman nu susah deui giliran nyana henteu mere koret pek bae di dunia mah eueuh masalah tapi di akhirat emang bakal moal nyiksa ji emang dunia nu saha dunia nu Allah bisa dagang ku Allah dibere untung ku Allah titipan ti Allah cak Allah dek dikamanakeun sia eta dunia sia ge nu aing cabut sia roh sia paeh duniana siana wabeh ditinggalkan kabeh tinggal sia menghadap ka aing ditanya sia ku aing koret penyakit koret kumaha urang lamun teu ngaji teu asa dosa eta koret henteu asa dosa eta koret masyaallah tapi ku ngaji mah oh horenganan paegan cek Kangjeng Nabi dunya mah halaluha hisabun wa haramu iqab. Salamet mata, salamet celi, salamet irung, salamet suku, salamet lengan, salamet beteng, salamet dubur kubul, salamet suku, salamet lengan, horenganan orang teh penyakit koret dan salamet. Bukhlu al-hasad, penyakit hasud. Penyakit batin tadi hayu kurang ditobatan. Kurang belajar tobat naik sepeda ke belajar heula mimiti ngolong tas ngolong ngabatang tas ngabatang kasado baheula mah kitu kapan jauh sepeda gede leutik kuari budak kuari mah sepeda rodana 3 heula aduh geus 3 diangkat kuari bae bisa tere bisa urang mah teu baheula ngolong heula beuh can pabeulit bae jeung urang di suku urang ngaguling deui mentak jelema baheula mah sukuna nu mulus nu mulus cedaan kabeh sebab naon hatuh kena jari-jari malulu tuh ngolong tas ngolong ngabatang di ngabatang bae ge sababaraha minggu kakarak naik ka sadel beuh awewe mamun belajar boro-boro datang ka sadel datang ka batang ge eta teh geus selesai naonna wallahu a'lam tah tobatan urang tobat ka Gusti masyaallah belajar lamun naik sepeda belajar lamun nulis belajar maca Quran ge tina ngejah heula haju ngahijikeun kakarak maca belajar tobat ge sarua belajar ke lamun geus belajar urang bisa lamun geus bisa datang ke ahli naik motor ge mimiti belajar bisa boh ahli lamun geus ahli naik motor di camping ge jauh masalah boh naik motor geus kumaha ge teo geus jauh masalah belajar heula naik mobil ge belajar heula belajar ke bisa lihai naik sepeda belajar geus belajar bisa lihai urang tobat kunaon teu di belajaran heula pelajaran geus belajar ke bisa ke lihai lamun geus lihai urang salah saeutik tobat kabelah dituna lain diuk di masjid lain diuk di kamar lain diuk di mushola tapi keur lempang ge astagfirullahalazim wa atubu ilaih astagfirullahalazim wa atubu ilaih astagfirullahalazim keur lempang keur naik mobil ge terus astagfirullahalazim Masya Allah ya dosa Gusti asal bentar dengan astagfirullahaladzim Masya Allah siapa seserian heran ini mah isi barang itu ahli karena geus ahli geus di jero hate geus teu kudu make sungut ieu mah aya jelema astagfirullahalazim aya jelema bae cicing bae lain kitu jero hate astagfirullah ieu mah keur conto doang jero hate astagfirullahalazim hampura mata abdi hampura celi abdi hampura irung abdi hampura sungut astagfirullahalazim celi abdi hampura astagfirullahalazim terus hampura beteng abdi hampura astagfirullahalazim suku abdi hampura Gusti terus lihai ngaranna urang geus belajar
terus bisa kuari lihei selalu istighfar keur lempang istighfar keur diuk istighfar di nu loba jelema urang geus lihei di jero hate teh istighfar bae geus jago deui hanya Allah anu maha uninga ya'lamu sirra wa akhfa Allah maha uninga nyahoeun kana jero hate nyahoeun kana samar-samar Allah mah nyahoeun ka diri urang keur istighfar ka Gusti Allah sanajan keur leumpang keur diuk keur di nu loba jelema keur sorangan keur ngedeng istighfar ka Allah Allah anu maha uninga tidinya urang teh lihei ngaranna lamun geus lihei disebutna ge jagoan naik motor lihei jasa jagoan nyupirna lihei jasa jagoan naik sapedana lihei jasa kamacul-macul jagoan maculna lihei jasa tobat ge jagoan nyana tobatna lihei jasa dibere makom ku Gusti Allah makom tobat geus aya di makom nikmat deui tobat teh mah nikmat astagfirullah masyaallah geus ngeunaheun geus pindah geus aya di makom tobat astagfirullah nikmat istighfar teh geus nikmat kasih mas astagfirullah cek Gusti Allah sia teh Zaid hamba aing maha uninga timimiti sia belajar tobat timimiti cecerikan datang ke cerik beneran tina belajar haju bisa nu bisa kena aing kulantaran ikhtiar sia nyaan kablah dieuna sia jadi ahli tobat lantaran setiap detik sia teh tobat berarti sia teh anu loba babalikna ka aing ari nu loba babalikna ka aing nu kos kitu ngaranna tawab artina tawab teh nu loba babalikna ka aing geus sia ku aing dibere makom tobat di ngaranan ku aing sia tah ngaranna tawab nu loba tobatna ka aing. Nah lamun Allah geus mere ka urang bahwa urang teh tawab kuari asma Allah teh kapan aya asma Allah teh tawab geus cek Allah innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin sanyana Gusti Allah teh mikaresep ka hambana anu tawabin loba pisan tobatna loba babalikna ka aing sedangkeun ki Zaid teh kapan cek tadi ge per detik per menit terus bae tobat ka aing geus ku aing dibere makom tobat lantaran nyana tawab sedangkeun aya tawab asma Allah berarti engke nyana bakal leleng tuh tobat teh geus kitu. Sebab naon? Sebab nyana geus dibere tawab sedangkeun tawab teh asma Allah. Engke bakalna manehanana ditajalikeun ku Gusti Allah. Lantaran manehanana mimitina belajar ngaleugit-leugitkeun dosa kemudian manehanana teh ngasup-ngasupkeun sifat-sifat anu bagus tidinya bakal ditajalikeun ku Gusti Allah lantaran asma Allah tawab dirina geus dibere tawab atuh berarti engke boboga perasaan nu tobat teh lain aing lantaran di aing teh aya asma Allah tawab sedangkeun aya tawab ma Allah berarti nyana loba tawabna dibere ku Allah tawab sedangkan tawab asma Allah boga perasaan nu tobat lain aing Allah luhur jasa tamah geus luhur jasa tamah ta eta tah mun geus kos kitu ceurik unggal peuting ceurik unggal peuting ceurik aya di lembur ge nu kieu bae ceurik ditanya ku pamajikan ka kunaon ceurik we hayang nyandung kakak gombal ta eta mah urang mah ceurik teh lain jeung ceurikan dosa kata tuh kuari mah dibere ku Gusti Allah ditajalikeun nu tobat teh da lain aing Gusti Allah sebab asma Allah tawab aya di aing eta mah kos kitu mah lain ku omong ku rasa engke setiap nyada tobat rarasaan teh Allah engke deui neuli jelema-jelema nu tobat anu keur istighfar di masjid nu keur istighfar di mushola nu keur istighfar di mana bae eta teh ditajalikeun ku Gusti Allah sebab dirina geus boga makom tobat eta teh nyana ditajalikeun teu lain nyana nu keur istighfar teh asma Allah nu nyanding ka jelema eta
ketika ya jelema astagfirullahalazim kadenge ku ceuli urang mah sungutnyana suaranya tapi ku wali Allah mah lain deui ditajalikeun horenganan nu keur tobat teh aya asma Allah nyanding kadanyana moal pati-patinya istighfar lamun teu digerakeun ku Gusti Allah ngan ku urang mah anu jauh keneh teu karasa ku wali Allah maka nyawa nu mantak wali Allah mah asal jelema ngalirik ahli tobat ka nyawa sebab naon aya tanda sebabnya geus pengalaman dina tobat kitulah urang nyaritakeun tentang pertobatan murtadah ngaharepkeun di negara urang wallahu alam datang ka iraha harapan mah aya cuman pelaksanaanna iraha ning iraha geus kajenting teh mah urusan negara nu penting mah urang bae bisakeun tobat ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala.